bunga amat ya Allah geus lahir ke alam dunia Suhaibah kuari mah kulantaran maneh geus nyusuan anjeunna sok teruskeun nyusuan dimerdekakeun ku bunga-bungana kula boga alo geus lahir geus pokona mah maneh merdeka na ieu ku bunga-bungana Abu Lahab jariahna nu ngaran Suhaibah nyusuan Kangjeng Nabi padahal hanya saminggu nyusuanana bunga diperdekakeun bari Abu Lahab teh kaditu namakan jadi musuh Kangjeng teu imannya nama kacaritakeun jagang ke di akhirat Abu Lahab teh kan dikanarakakeun tetapi kaunikanana asal poe Senen nah ya Abu Lahab teh diangkat tina narakana atau teu karasa panas ku bunga-bungana lahir Kangjeng Nabi ke alam dunia bari teu imannya na ka Kangjeng Nabi di narakana ditiiskeun poe Senen atuh komo urang Cilongo nya iman ka Kangjeng Nabi nya muludan bari jeung rada hujan ge pokona mah geus moal ka neraka bae lah endul ya endul anu tadi tukang gapleh teh sorga dul ka sorga endul masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين الآية. Sadajan urang neraskeun pangaosan urang mepet hujan heula doana anu bakal dibawakeun ku Kiai Haji Supendi urang ngaminan kabeh Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang baca doa teruskeun Rabbi firli barang wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Manjur oge Haji Fendi sakieu manjur masyaallah ngadoa deui ya ya be hujan eta kene doana eta kene ya Allah ya Rabbi hujan kan kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman
ngagungkeun tur ngamulyakeun kana dilahirkeunna jungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu urang berharap ka Gusti Allah mudah-mudahan urang jaga di akhirat dibere syafaatil uzma ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkat doa Kiai Haji Supendi hujan bisa dipindahkeun. Jadi lain hujan dieureunkeun tapi pindah pasti di hiji daerah aya nu ngagebregi hujan. Lamun aya nu kabanjiran tur aya nu kenteng nararagagan tinggal nuduhnya na bae. Pernah terjadi di Padarincang. Di Padarincang haul Ki Suhaimi hujan gede luar biasa. Akhirnya pas Kiai Haji Supendi ngadoa hujan reda, alhamdulillah. Etalah nu pernah terjadi babanjiran teh nu aya nu maot nu di mobil teh. Mantak ka polisi geus ulah hese-hese tinggal nangkep. Iya. Tapi ye sajam doang ge kurang ye hujan deui bakal. Sebab di ditu di ka dieu gede hujan aku urang itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah meme nyaritakeun maulid besi di Cilongok aya nu hajat di mana bae ya panggil ya. Maksudnya besi hayang eureun hujan ngan kukudangna gede. Ya nama teu beunang teu diberkatan aju hujan deui bae. Lamun urang kamari maulidan pertama di Asem alhamdulillah nyaritakeun tentang bahwa Kangjeng Nabi urang eta ternyata horenganan leuwih ti heula diciptakeunana tur diangkat jadi nabi nabatan Kangjeng Nabi Adam alaihis diciptakeunana ti heula tapi diturunkeunana pandeuri. Dina kitab Taurat geus dijelaskeun bahwa engke bakal aya Nabi Isa alaihi salam. Zaman Kangjeng Nabi Musa agama ngaranna Yahudi. Kitabna Taurat nabina Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Di Taurat geus dijelaskeun bakal aya nabi ngaranna Isa. Di waktu turun Kangjeng Nabi Isa alhamdulillah agama ngaranna Nasrani. Kitabna Injil, nabina rasulna ialah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Di kitab Injil geus diterangkeun berikut di kitab Taurat jeung Zabur engke bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nasrani teu salah di zamanna, Yahudi teu salah di zamanna. Ngan mun kuari di zaman Kangjeng Nabi Muhammad masih kene Nasrani jeung Yahudi atuh kadaluarsa. Kadaluarsa di zaman itu mah bener, di zaman kuari kurang bener sebab geus aya Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi nyaritakeun meh-meh
meme Kangjeng Nabi turun teh aya zaman fatrah. Zaman fatrah teh zaman pegat syariat. Sabara tahun zaman fatrah 500 tahun. Di saat 500 tahun teh setelah Kangjeng Nabi Isa diangkat ke langit, jelema acak-acakan. Didinya Taurat dipake deui sawareh ku Yahudi. Injil diteruskan sawareh ku Nasrani, dimodif, ditahrif, dirubah kumaha kahayang. Akibatna 500 tahun tersebut teh Masya Allah nu mabok ambalaya, kacilongok nu mabok. Tatangga Rusdi marabu, tatangga Haji Masuri marabu, si Endul manggeus bogoh, tama biang nyana pengedarna, cepu nanya sial teh si Endul. Aduh, frustasi gara-gara ngabengkel hese. Jadi cepu tewa kabek tuh itu mabok di zaman Patra diteruskan kurang Cilongok ngan untung lain orang Cilongok asli KTP nama nu Lampung anu Palembang orang Cilongok nama leuwih ti heula Gusti Allah nu agung asa zaman Patra baheula zaman Patra seperti gitu. Orok mabok, remaji mabok, geus puguh kolot. Etalah zaman Patra. Jelas syariat. Asal geus mabok bae atuh geus. Kabelah ditu nanuelan simba. Ya Allah, ya Rabb. Jadi di zaman Patra mah percis kos hewan. Aya gejak kotok endogan aju nijileung leuman kemudian megar terus di paraban ku indungna gede anakna jadi jago tekebel indungna ditumpakan sial tak kotok. Masya Allah atuh kunaon di Cilongok jadi kos kitu ku ari. Na'udzubillah min dan lain di Cilongok ieu Cilongok itu Cilongok ieu memang biangna. Gusti Allah lu agung. Zaman Patra seperti gitu. Embe reuneuh anakan. Paraban ku indungna. Gede. Embe lalaki embena. Ngomong ka mana, Mak? Tiris, Mak. Sia. Ka emak. Ih, Mak tiris. Neangan sejen. Lain gitu mah mendingan emak bae lindek mama. Sial tambe goblok. Ya Allah ya Rabbi. Atuh neangan ka itu cek seman ulah di dieu gili bedan di aing bae. Lah mak. Si mana nonggeng deui sial. Ya Allah ya Rabbi eta zaman Patra. Zaman Patra mah seperti eta anak ka emak ka anak, bapak ka anak. Dan selanjutnya eueuh syariat Patra ngaranna ge Masya Allah karim kunaon haju dilanjut ke zaman ayeuna zaman Patra eueuh syariat lumayan gapleh hambalai judi eta endul nu mantak gendut balak genep malulu ya Allah cimplong kunyana dileg-legan mantak kita lamun ngising dulu ge waduh. Nah iyalah zaman Patra geus araya kabeh kuari nu ngaran mabok zaman Patra hambalaya berjamaah saimah sakampung-sakampungna kemudian zina kitu keneh zaman Patra mah kitu keneh judi luar biasa pembunuhan nu mantak
nyana di ditu nyieun kapilah-kapilah. Makin loba kapilah makin kuat nyana persatuanana. Ketika kuat persatuanana nyana ngadominasi ka rombongan-rombongan jeung kapilah-kapilah anu leuwih leutik dijadikeun mangsa lah kapilah nu leutik ku kapilah-kapilah anu gede. Teu aya hukum syariat nu aya adalah hukum kekuatan disebut rimba. Mana nu kuat, mana nu gagah, etalah nu menang. Kitulah seputar zaman fatrah perlu dikanyahokeun memeh turun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaranna zaman fatrah. Saat di negara unggal negara sadunia teu jelas leuwih-leuwih di Saudi Arabia Jaziratul Arab dimimiti Mekah, Madinah, Syria, Baghdad, Yaman terus dijelas. Maka tanggal 20 April tahun 571 hari Senin Allah ngalahirkeun seorang manusia afdalul makhluqat Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nuti ditunati Kangjeng Nabi Adam terus ka Kangjeng Nabi sis naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminah az-Zukriyah wa khusuhal qaribul mujibu bi an takuna ummal lil Mustafa. Terus pindah min karimin ila karimin wa min syarifin ila syarifin, pindah datanglah ke Sayyid Abdullah. Ketika Sayyid Abdullah sperma Kangjeng Nabi aya di dirina eta Sayyid Abdullah Masya Allah kasep biasa aya sperma Kangjeng nu bakal dijatuhkeun ka Siti Aminah. Masya Allah eta awewe teh teu kuat hayang neuli Sayyid Abdullah datang ka ngaririntip. Aya nu teu dahar sapoe sapeting asal neuli Sayyid Abdullah seubeuh. Aya nu 2 poe da peuting asal neuli Sayyid Abdullah beunggeus seubeuh bae. Ku kasep-kasepna lapar leungit. Neule kasepna Sayyid Abdullah lain Sayyid Abdullah na tapi aya calon Kangjeng Nabi. Nu aya di pundakna, nu aya di punggungna. Kabawa ka asep. Awewe anu saminggu teu dahar asal lapar neule beungeutna seubeuh, asal lapar neule beungeutna wareg. Masya Allah, ieulah keistimewaan Kangjeng Nabi. Urang kakarak aya di awak Sayyid Abdullah bae geus kos kitu. Sabalikna urang keur seubeuh neule haji pendek, Masya Allah lapar haju neule haji Masuri, waduh tambahnya laparnya belum. Bagus itu. Sebaliknya teman. Orang kerja bener Haji Masuri, Masya Allah. Asana henak gitu. Aya nu kos gitu jelemanya. Diciptakan ku Gusti Allah asal neuleuh henak. Geus bukus ieu mah macem-macem. Sakitu dijasan ya tuh tetep enak bae. Masya Allah karim. Nah iyalah Sayyid Abdullah. Begitu Sayyid Abdullah langsung nikah jeung Siti Aminah, kemudian jima, pindahlah sperma ka rahim Siti Aminah, ngahiji jeung ovum. Ngadadak Siti Aminah pikar sepen jelema. Eueuh jelema anu henteu seneng ningali Siti Aminah resep. Mantak awewe lamun keur hamil kadeleuna geulis. Kadeleuna geulis bae heran. Budak santri mah hajuna resep kanu reuneung bae heran. Atuh ka kebo-kebo reuneung resep budak santri mah. Sia jasa. Meureun kebona eta geulis meureun. Anakna asal nu reuneung bae ya Allah ya Rabbi geulis amat tak kebo. Atuh ciuman ku si Allah. Beda sinaran Siti Aminah luar biasa gelisna ka bina-bina.
Masya Allah karim dicaritakan terus dina berjanji mah bulan kahiji, bulan kedua, bulan ketilu, bulan keempat, bulan kelima sampai bulan kasalapan. Artina per bulan ieu kadatangan nabi impian-impiana kapanggih para nabi eta lah nu sok ngayuni ngaranna. Mentak lamun awewe keur hamil teh ngimpina aya nu ngimpi kaisingan kotok. Ieu teh kotok. Anakna bakalna ieu teh kotok. Ieu teh kotok teh kotok mah pan boro-boro di ditu, di meja ge dicempal bae pan teh kotok. Di kursi dicempal. Tah lamun aya jelema geus ieu teh kotok geus. Kajen teuing di imah sorangan ku indungna nyingkir sia. Ieu teh kotok eta. Geus kubuh babaturan disingkir-singkirkeun bae. Teteh unit teh kotok nu bagus mah unit kembang. Mentak tandian ku kembang. Jadi dukun ieu mah tuh. Supaya bagus. Lain kitu. Keur hamil bacaanlah ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Terutama salakina. Pamajikana hamil sok ngedengeng. Bacaan ku salaki udah pakai baju geus wadoti lahiran ieu mah Masya Allah dek dibere jampe ya set bacaan wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha sampai selesai tiupkeun kuari ti dia ti luhur heula ka handap atuh geus sakitu puas kuari bacaan deui wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين tiupkeun kuari teh handap balu Bismillahirrahmanirrahim wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara sampai nu tadi kuari tilu kadi ka handap rada leuwihan saeutik leuwihan maksudna abeh babari kaluarna abeh ngeunaheun abeh ulah aya kendala eta jampena catet eta di samping keur hamil bacalah surat Yusuf abeh kasep kos Kangjeng Nabi Yusuf. Kangjeng Nabi Yusuf kan kasep ibarat samangka dibelah dua sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf sabelah deui kabehan urang kabehan itu untung rusia irungan ge petet-petet gitu sabelah samangka ku kabehan urang Masya Allah tuh Kangjeng Nabi Yusuf mah samangka sabelah ku sorangan loba nu kaedan-edanan ku Kangjeng Nabi Yusuf Masya Allah. Nah ieu awewe seringan maca surat Yusuf salakina gitu kene seringan maca surat Maryam. Nah nu tadi etalah jampe paranti nu hamil. Siti Aminah ditanya kumaha ieu ketika hamil apakah karasa hamil teu karasa nanaon sugan karasa berat. Masya Allah cek Siti Aminah teu pernah ngarasakeun berat saeutik ketika cek ولما تم من حمله شهران إلى مشهور الأقوال المختلفة المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله. Barang 2 bulan Siti Aminah hamil ya Karim Sayyid Abdullah na wafat maot Sayyid Abdullah nu kasep teh di Madinah budak di jero beuteung geus teu boga bapa pinabieun pirasulin Allah nu ngatur boro-boro harta kakayaan bapa nage maot di Madinah
kumaha Siti Aminah ketika maut ngadoa langsung ka Gusti Allah, alhamdulillahirabbil alamin, Gusti maha sagala-gala, tumpuan abdi salaki anu direncanakeun ku abdi bakal ngurusan anak tapi kehendak Gusti lain, abdi pasrah segala rupa ka Gusti, nyanggakeun sadaya-daya mungkin ieulah anu terbaik pikeun abdi jeung anak abdi. Seuri Siti Aminah, seuri sugan ceurik Siti Aminah henteu pasrah ka Gusti Allah. Percis ku Sunan Cilongok we kitu, Sunan Cilongok kitu tenang we, sia kurang seserian we geus boga nu anyar. Sial jasa orang Cilongok pisan, orenganan selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Kontu tama intermezzo tah. Tuh, setelah selanjutnya dan selanjutnya ialah lahirlah Kangjeng Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin sakumaha tadi dicaritakan. Begitu borosot lahir ke dunia, sinar cahaya nyorot saimah-imah terus kaluhur. Urang Mekah kaget aya cahaya anu luar biasa. Lamun urang geus ka Mekah, ieu Masjidil Haram Baitullah naik ke arah wetan, eta di dinya aya Maulid Nabi. Tempat lahirna Kangjeng Nabi masih aya ayeuna. Didoser geus puluhan kali didoser dek dileungitkeun ku pemerintahan Saudi Arabia, potong doserna. Urang Arab kan Wahabi. Nya nama teu percaya karena karomah-karomah, nya nama teu percaya karena leluhur-leluhur kos karar itu dipiceun, tapi kersaning Gusti doser parotong mae. Nah, ti kerajaan Salman nu ayeuna bakal berubah insyaallah. Saudi Arabia kuari dek berubah menjadi Sunni. Wahabi bakal dipiceun mun ieu kesampean insyaallah. Jadi engke bakalna urang mun ka Mekah ngeunaheun ziarah. Haji Mazuri mah keur matu bagi ziarah di Mekahna, haji ku Wahabi diulah-ulah atuh kamayangan sakjana. Aing mah ngeunaheun sakjana. Tapi engke mah bebas ziarah insyaallah. Kuari anu di penjara geus 200 pangeran. Tembak geus genep pangeran. Bahkan masih kene aya 100 pangeran nu bakal dipenjara. Iyalah biang-biang korupsi di Saudi Arabia jeung biang-biang Wahabi. Insyaallah lamun ieu laksana bakal berubah menjadi Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Sebab diteliti ku Raja Salman, kekacauan ternyata adalah ti Wahabi. Saat di Indonesia kuari kerjebarkan Wahabi, justru di Saudi Arabia kuari dek ditumbangkan ke Wahabianana. Kersaning Gusti seperti etalah. Nah, langsung diurusan nu ngabidana nage langsung Siti Asia, berikut bidadari secara gaibna tidinya langsung dibedong disusuan langsung ku Siti Aminah nu pertama sehari 2 hari, kemudian disusuan deui ku Siti Suwaibah. Siti Suwaibah ieu jariyah Abu Lahab. Abu Lahab boga amat ngaranna Siti Suwaibah. Ku bungah-bungahna Siti Suwaibah dipanggil kadinya nyusuan. Saenggeus teh nyusuan nyana bebeja ka Abu Lahab. Tas mana anjeun? Aminah ngalahirkeun anak kasep jeung lucu. Aju kula milu ngurusan. Cik Abu Lahab teh ieu nu aya di Injil teh anu bakal turun ti Abdullah jeung pasangan Aminah bakalna lahir seorang nabi ialah Muhammad. Cek Abu Lahab bunga amat ya Allah geus lahir ke alam dunia. Suwaibah kuari mah kulantaran maneh geus nyusuan anjeunna sok teruskeun nyusuan dimerdekakeun ku bungah-bungahna. Kula boga alo geus lahir geus pokona mah maneh merdeka. Nah ieu ku bungah-bungahna Abu Lahab jariyahna nu ngaran Suwaibah nyusuan Kangjeng Nabi, padahal hanya saminggu nyusuanana
bunga diperdekakeun bari Abu Lahab teh kaditulamakan jadi musuh Kangjeng teu imannya nama kacaritakeun jaga engke di akhirat Abu Lahab teh kan dikanarakakeun tetapi kaunikanana asal poe Senen nah ya Abu Lahab teh diangkat tina narakana atau teu karasa panas ku bungah-bungahna lahir Kangjeng Nabi ke alam dunia bari teu imannya ka Kangjeng Nabi di narakana ditiiskeun poe Senen atuh komo urang Cilongo nya iman ka Kangjeng Nabi nya muludan bari jeung rada hujan ge pokona mah geus moal ka neraka bae lah endul ya endul anu tadi tukang gapleh teh sorga dul ka sorga endul masyaallah bahkan nyana jadi pamimpin ke di ditu jadi pamimpin ayo mana anak gua anu make balak genep teh sorga cek malaikat kok jadi kos kieu teh ya lantaran cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cacak-cacak Abu Lahab ngan sakadar bunga ku lahirna hungkul tanda kelahiran tanda kabungahna lahirna Kangjeng Nabi diperdekakeun ngaran Suwaibah sebagai jariahna di akhiratna datang ka ditiiskeun poe Senen masyaallah tuh komo urang baca sholawat ja urang mah osok Pak sanajan bari tilu tas salat tilu osok tilu mah benernya anu osok mah aja masuk itu sabaraha bangun tilok gimana da beungeut da kadeuleut tilok asal tilok lain deui sinaran sok maca sholawat mah asalnya ieu lah masyaallah karim dumadak ulah datang teu dadakat teu maca sholawat jelema di Baghdad susah jasa tapi rajin jasa maca sholawat mah poe eta nyana boga anakna genep eueuh jang masak duit teu boga musyawarah nyana jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah ayeuna mah imah urang jual urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan euy nya jeung teh hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah keur mejeuna nawarkeun imah ayalah babaturana ngaranna Sufyan cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon susah jasa ulah hese jang dahar-dahar aca anak genep maksudna ieu deuk dijual teh deuk dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana deuk dipake usaha geus eta mah urusan maneh ku ari mah poe ieu aya ujang dahar lamun deuh ujang dahar ke tungguan Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan 2 jadi genep jeung 2 sabaraha 8 dibere 8 tek geus gara ka imah lan gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae di Baghdad makan roti dahar dibawa ku nyana kakarak salengkah 2 lengkah aya anu bara main bari ceri kuruma neuleukeun roti makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae cak yana aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae asana teu wasa amat geus neuleuh deui kicep deui ka roti cak indungna teh beuk ulah geus 2 poe 2 peuting teu dahar tuh kan kula janji setengah jam bangun deuk turun deh hujan geus kajeun angin geus aya doa deh angin geus aya geus teu sanggupeun mesti ngagebrek burung teu pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deui dalamun aya hujan doanan tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi matak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Nawawi al-Bantani al-Fatihah tuh beres doana eta ka Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun Nawawi coba ngadoa deui doana eta deui bae
Rabbi firli wali walidayya wal je cak urang Arab eta deui doana. Dek nurunkeun hujan eta dek ngeureunkeun hujan eta keneh. Mentak pernah diputat hajat. Kemudian manggil Haji Pendi mamacana hujan kemaribis Haji Pendi dipetakeun doa moal gepreg datang ka subuh. Datang ka subuh tah masya Allah datang ka ieu rarungka dia. Tidak, atunya ada balik gitu tuh baca dari berberkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana itu? Itu kos gitu ceknya depan cina dibaca kukula menjadi kos gitu ah. Salah nyambatnya terus saya terus gerimis letik tuh cek lagi setengah jam bener baik guys coba cepet baik lu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa geus teu dahar 22 penting geus deulekeun ka roti bae teh anakna indungna ditanya di ditu boga anak sabaraha genep sarua si jingai aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar geus lah aing mah tanggung susah cekeun jadi bikin kabeh kayak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah aing mah teu ge kajian tidinya nawarkeun imah deui ngalamun bae nya kapanggih di jeung Sufyan can baliknya na mana pan teh can dalahar anak dibikeun ka bakal bara main kuari mah geura datang ka imah itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inu mendeng saja banak wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus datang ka dinya aja keur dibabagi ngahanang beji nu bener ya masya Allah coba geura datang ka ditu nyana geuraan bae percaya teu percaya nyana begitu lempang bener di imah bingung pan ieu ngadadak saha nu mawa nyana datang ka dia dipeluk ku pamajikanna kak masya Allah ya kikiriman kakak poharanya kikiriman kakak sih bener ya iya tadi aya tamu ka dieu cenah kakak meuli di ditu segala bubuahan segala ti makan jeung duit-duit tadi dibagikeun pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna tita ku saha cenah tita ku kakak aing bingung ieu ka sia kumaha lalakon masya Allah karim geus kos kitulah kajadianana nyana ge kaget ternyata begitu dibikeun kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etala dititah ku Gusti Allah ieulah kejadian sholawat nu ajaib nu mantap kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri mareca sholawat bae tadi Masjid Bangona segala panon gitu ngar ketua mareca sholawat bae teh Bangona bari geus lale ieu teh ku rokok tapi baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengaji ayo di masjid teh maca sholawat da kieu tasbih tasbihna ulah hiji 10 jang jualan maksudnya lain maca sholawat jualan tasbih tak ieu keajaiban nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakonna lantaran ieu mah geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus teh kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat bogoh jelema susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan sholawatna doang dibandingkan jeung lain garoreng otomatis sholawat eleh jas sholatna kurang bagus kebagusan sholawat tetap eleh kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen eueuh periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji gitu kene tahajud tilok duha komo duha mah
pabelit jeung pabrik dan solawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh kenca di tangan amal nu sejen dikorekan ieu mah keputusanna mesti neraka keheula cak malaikat nu sejen pasti aya ye ahli solawat kajen hukum mage aya periksa aya nu tadi teh eta sodakoh kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sodakoh roti nujang anak pemajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodakoh tur nyana ngecelakeun cai mata neule fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceri baramentana nyana lagi ceri nah aya amal ya timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahanang bae kitu kan kos kebudi etek jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah nah lempeng kitu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kubaya tetap aya lempeng kieu mah encan boga maziyah encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasorgakeun neangan deui amal aya ta amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana ceurik celak ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh ku aing segala rupa disedekah-sedekahkeun sakene sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa nah ieulah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu ngan sasolawat-solawat doang tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek burak bere nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tina maca sholawat daek mere lamun urang nyaritakeun berkah kaberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh dahar ngaranna berkah lamun urang mobil boga kendaraan ieu kendaraan dibawa ka mana dipake ka mana lamun kendaraanna dipake ibadah ya ka masjid ya ziarah ieu kendaraan ngaranna berkah lamun urang boga pamajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pamajikanna ka sabaraha ieu salat ka tuh gara urang salat neng ulah mikiran kula mangke deui salah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan lamun ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah dan selanjutnya Masya Allah karim na iyalah maziyah sholawat ka Kangjeng Nabi urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi ieu boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ya lantaran ku harina sok maca sholawat henteu panas engke di neraka ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditongton ku urang neraka kabeh berarti manghaji ka neraka wayahna nya imah tiis maksudnya tiis dah ka neraka tiis teu ngajawab ya ku embung meureun nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah datang ka 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah
tahun kedua dilahirkan Kangjeng Nabi, lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril. Ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sadiah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua, nu hiji ngabaringkeun, nu hiji melek dadana ka dieu. Siti Halimah teu kicep-kicep kieu bae ningalikeun. Berikut dulur susuna ningalikeun we kaget. Muhammad ditikem, Muhammad dibunuh. Siti Halimah ningali kaget. Ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek. Mantak kurang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alit batas. Didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan. Siti Halimah kaget kasieun sanggeusna kasieun maka Siti Halimah Sadiah kalimat tahun mikeun deui ka Siti Aminah. Malam ieu urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi urang patali jeung kelahiranana sekaligus wafatna. Lahir Kangjeng Nabi tahun 570 Hiji Masehi. Hijriyah tecan aya bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah ke Son'a dipimpin ku Abu Rigol pasukan bergajah nu endek ngahancurkeun Baitullah. Ulah kaget Baitullah deuk dihancurkeun teh memeh Kangjeng geus deuk dihancurkeun. Ku Kangjeng dibersihan dimulyakeun di kiblatan di harapan ku seluruh umat anu iman ka Kangjeng. Wafat Kangjeng Baitullah terus dihancurkan ngan teu kuat lalaunan jelema nu nyembah ka Baitullah nalah nu dihancur-hancurkeun ulah berpikir jeung ulah ngiblat ka Baitullah leletikanan nu kuduna ulang tahun ngadoa ku hari make naon karena dikitu-kitu Bagaimana? Marawisan ini mah gaji pendek kedua. Ulang tahun dah naon deh. Pakai lilin kan? Oh, nah, otaknya di mana ibu dah? Oh itu aya ieu. Atuh 12. Aduh. Supaya ulah ngiblat ka Baitullah. Segala rupa diusahakeun kahayangna mah harulah ka Mekah teh. Setik nah engke mah tetep hancur Baitullah. Ieu bakalna Baitullah dihancurkeun ku Yahudi bakal di akhir zaman. Mantak dina masalahna di kitab geus aya kumaha lamun engke Baitullah hancur urang salat ka mana nyang hareupna geus dimasalahkeun dina kitab. Urang Cilongok mah eueuh nu nanya sebab aya ge Baitullah geus teu ngahareup jatirok sarolat. Lain Cilongok ieu Cilongok Gandu. Cilongok ieu mah teu beda. Janu di Cilok Gandu ge KTP-na Cilok ieu. Tatangga Haji Masuri blon we. Nah, bertepatan jeung taun etalah Kangjeng Nabi urang dilahirkeun ka alam dunia. Masya Allah.
kejadian-kejadian nu aneh ketika lahir Kangjeng Nabi. Sene nu geus teu pareum-pareum pas lahir Kangjeng Nabi pareum. Patung sakitu gedena di Son'a. Begitu Kangjeng Nabi lahir ngaguling patung. Begitu Kangjeng Nabi lahir benteng nu sakitu istimewana kuat ngaguling. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia tegas aya ciri bakal hancur kebatilan-kebatilan, hancur agama-agama batil, bakal tegak agama lurus nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia nu sakitu puasna cedem tiis. Kos kuari bae pan bangun tadi mau panas kan? Begitu maulidan cedem. Kepikiran-pikiran cedem. Iya malam iya. Haji Masuri memangonang geus merengut bae. Cedem. Tah, tapi barang ngadenge Kangjeng Nabi lahir buringas deui. Buringas deui. Haji Masuri mah beda nya. Sok aya buringas, sok aya sedih, sok aya teu parugu. Suri perwatakana kos kitu nya. Lolobana mah teu parugu lah. Ya jelas. Wakusiyatil ardu ba'datu lijadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa in'ati simaru. Pan geus dijelaskeun dina berzanji. Wakusiyatil ardu ba'datu lijadbiha, sabada paila anu panjang jukut garari eueuh cai eueuh paila jadi teh paila. Begitu lahir Kangjeng Nabi, Masya Allah eta hujan anu tiis dina. Sabada hujan sapoe dua poe jukut jararadi. Usiatil ardu ba'da tuli jadiya minan nabati, jajadian boro-boro di daerah urang, di daerah Mekah ge, di daerah Mekah jukut jararadi tatangkalan hararejo lemok. Aduh indah. Iya begitu lahir Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meureun lamun urang harita geus hirup tahunan Kangjeng Nabi dilahirkeun beureun di urang ge ya Allah ya Rabbi. Wah eta nunggaran jajadian teh pohara ieu sesana bae, sesana kuari urang nyaho ka cente, nyaho ka suweg, nyaho ka badur. Nah, Haji Masuri teh Haji Masuri ieu teh sesa mabok badur. Baheureup pajar suweg gunyana. Ieu carita santri, carita santri kula di dieu. Aya santri pan baheula mah kebon. Kirai. Atupannya nyaritakeun tales ngeunah, singkong ngeunah, suweg ngeunah, ngan ulah teh badur. Sebab badur mah mabok. Nah, jana kan teu bisa ngabedakeun mana suweg mana badur. Langsung aja ka kebon, wah iya suweg jekenna ieu. Waktu gede. Dipotong, bawa ka podok, bebeja ka babaturana, poe menang suweg gede jekenna ieu. Pan geus dipiceun. Dauna di kebon kene, waktu dipasak. Pasak digodog atuh ngaranna ge santri bae santri mah nu teu beuki cenah ngan cai aki doang nu teu beuki kabeh beuki dipasak langsung dipasak asak di dahar beuh nu teu mabok santri mabok kabeh mabok badur saya nu mawana udingna urang koroncong atuh geus bae disebut uding badur sia datang ka kuari itu uding badur urang geus kasebut itu uding badur eta teh sakurun jeung Bang Haji Yasin mah henteu teu ka badur henteu Haji Yasin badur henteu
uding badur. Tata gara-gara mabok badur. Eta ku subur-subur di urang. Subur naon bae aya di urang mata. Ieu berkah lahirna Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ainatis simar wa nasyajar wajan. Dan bubuahan di Mekah masa kitu kaayaan di urang ka asem-asem aya. Asem cereme di dieu aya tangkal lain anu karitu teh tah lain nomor gede mungkin ada sakit baheula teh tadi di dieu anu mun di dahar ku urang teh rada hasem-hasem setik teh ya ieu kudu oong ditanya na oong mah nyaweun digigiri mah nya eta nun sagede kieu teh tah aduh poho ngaranna eta non ih lain tangkalna juga buana ka hadap-hadap kitu tah non ih lain nu nyaho wah panjang buahna gitu kadang-kadang lain panjang gitu teh set pohoan ngaranna saya dek sakola bae kadinya malah terus di masuk nalat teh bebeja kula mah bebeja nya teh aku bebeja para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lahirlah Kangjeng Nabi lumata kelahiran Kangjeng Nabi teh disebut tahun gajah sebab pas penyerangan Raja Abroha pimpin ku Panglima Abu Rigol dek menghancurkan Baitullah lahir Kangjeng Nabi di tahun eta teu bisa dihancurkan sebab Allah ngutus burung ababil diabadikeun dina Al-Qur'an alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil teta nu marake gajah hancurkan ku Gusti Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsal alaihim tayran ababil tarmihim hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim Allah ngutus manuk ngaranna manuk ababil hiji manuk mawa batu dina pamatukna geus aya ngaranan hiji-hijina Haji Masuri misalnya Haji Rusdi geus asal turun batu eta kajian lompat ka mana tah Haji Masuri diudag jadi teh mah batu nu ngudag teh Masya Allah geus parae gitulah Kangjeng Nabi begitu lahir berubah daerah berubah suasana geus aya tiis ya gede sakumaha nu sok urang dicaritakeun susuanlah ku Halimatus Sa'diyah kasimpulan nama Kangjeng Nabi teh datang ke umur 40 tahun 40 tahun memehna Kangjeng Nabi dibere tresep campur jeung makhluk dibere tresep campur jeung jelema dibere teu hayang kana alam dunia neule dunia teh leuwih hiji tibatan kocomberan neule dunia teh leuwih hina batan nu nejis jeung jelema-jelema teu hayang hiji Kangjeng Nabi otomatis Kangjeng Nabi mengasingkan diri uzlah ka Jabal Nur ibadah sorangan Kangjeng Nabi khusyuk ka Gusti Allah memeh dibere wahyu teh mengasingkan diri kula osok bebeja ka Haji Rusdi kadanan cara Kangjeng Nabi mah kaluhur gunung sorangan atuh urang mah di jero kamar we sorangan majikan di kamar itu anak kamar itu urang kamar ieu
poekan ku urang kamar sorangan urang didinya jam 1 jam 2 pakailah sesengitan urang make putih-putih di berangna aya nu paeh urang urang mulai tasan aya pocong ya lain ibadah tunggu lama ibadah teh kos kitu Haji Bahri kita pernah nyana kos kitu mantak kuarina rada lain deui ge ngan nyana mah di kamar kontrakan nah aja aya SMS-an nya kurang Lampung bener kan ya anta mah lain uzah ngaranna iya Haji Bahri itu cek nyana aya kos kitu turun nyandung pokoknya yang turun nyandung nya asal ngadeng nu nyandung mah ieu aing turunan nyandung cek ulah nyebut turunan gara nyandung atuh sia ye itu turunan maka bege aya asal ngadeng nu nyandung ieu aing turunan aing nyandung teu naonan tuh komo ieu mah ye aing ge sarua cenah turunan kukula sok dikitu keur ngomong turunan sia hayu laksanakeun teu siap jangan emang kunaon beuh nu di imah eueuh kumisan tapi galak geus langsung ngomong turunan sia ai endek tapi bebeja kai mah kiai aya cenah nu daekeun doana bae geus berani doana cenah supaya reper HP maling mah ngadoakeun emang kunaon atuh mun kitu mah dua aja yang hiji sia hiji aduh jadi terjadi malah cenah kiai geus hiji bae sadar sorangannya aduh aya deui Haji Patin geus sarua nyana geus sarua atuh jelema apa ruangan kaburu kanyahoan atuh kajua kukula diajak zarah ke Banten ye teu bebeja ka pamajikan teu bebeja atuh kahayang mah bebeja pan leungiteun ya datang ke peuting pan ngaranna ge Zarah ditelepon woi gimana oh pak cukup telepon gitu amat hei Zarah di mana ke nya dibere sawo bae cek nya ke meuli sawo di mana sawo mah di mingguan di Ambalaya wah Haji Patin ieu mah tsunami ieu mah bener bae mawa sawo teh datang ka ieu mah dibalang-balangkeun guys ulah sok haju aitan boga ilmu na ulah haji padahal mah ilmu na aya ya dibere ku kula a'udzubillahi min sok seurit ilmu nyandung ye bismillahirrahmanirrahim wa qol atuh ku sia direkam ke atuh jadi bacaan nyarandung kabeh moal tah geus beres tah ayatna eta tah asal pamajikan marah aya urangna bari jengke maca salah sarbo geus madeke coba praktekeun Haji Bahri tah Kangjeng Nabi teh lahir sagesa lahir tahun gajah berangkat melaksanakan hirup sesuai jeung irodat Gusti Allah datang ka memeh umur 40 teh dibere teu hayang cacampuran jeung jelema indah lamun menuju Allah zahirna ka Allah batinna ka Allah indah sebab hirup boga rasa tatadina eueuh kuari aya ke bakal eueuh keur eueuh nu ngeueuhkeunna Sang Khaliq diayakeun ku Sang Khaliq Allah ke dieueuhkeun ku Sang Khaliq Gusti Allah urang hirup teh diatur ku Gusti Allah di jero kudrat jeung iradat Allah umur geus diatur ku Gusti Allah nyawa geus dibatas ku nu bogana eueuh anu kaluar tina papasten Gusti Allah sugihna papasten Gusti Allah susahna papasten Gusti Allah
sehat papasten Gusti Allah, gering papasten Gusti Allah, kawin jeung teu kawinna papasten Gusti Allah, nyandung teu nyandungna papasten Gusti Allah, nyandung 1 2 3 4 papasten Gusti Allah, pendek umur jeung panjangna papasten Gusti Allah. Nah atuh jeung make ngarasula sagala ka Gusti Allah aja kabeh ge diatur ku Gusti Allah ku kudrat iradatna. Lamun eta ku urang teh dipikir ditafakuran bakal nemah jeung rela ridho kana papasten Gusti Allah. Dik naon atuh nu dikarasulakeun ku urang, dik naon atuh nu diingkaran ku urang, jak kabeh ge bakalna balik menghadap ka nu nyieuna. Dik kumaha? Da Kangjeng Nabi teh tafakur teh eta we bari zikir ka Gusti Allah. Eta eueuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi mah. Kangjeng Nabi mah eueuh guruna nyaho ka Gusti Allah teh langsung ti Gusti Allah. Teu pernah maca kitab Kangjeng Rasul, teu pernah maca buku, teu pernah nulis. Ummi Kangjeng Nabi teh. Artina ummi teh tara maca, tara nulis. Tapi ku Gusti Allah dibere ilmuna, dimimiti samemeh Kangjeng kaditu. Kangjeng memehna zaman Kangjeng Nabi Isa, zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng apal kabeh. Zaman Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi apal. Zaman Kangjeng Nabi Enoh, Kangjeng Nabi apal. Dek dongeng naon samemeh Kangjeng Nabi datang ke alam arwah apal kabeh. Sabada Kangjeng Nabi ka dieuna, zaman sahabat geus apal, zaman tabiin apal, zaman atba tabiin apal, zaman tahun-tahun berikutnya. Apakah Kangjeng Nabi teh nyahoon bakal aya Presiden Jokowi? Apaleun. Di Presiden Jokowi, di zaman presidenan Jokowi bakal aya Haji Rusdi, emang teh nyahoon? Nyahoon. Apaleun terus datang ka memeh kiamat. Dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, min alamati saah, ciri kiamat, ciri-ciri deh tereh kiamat. Dicaritakeun ka kiamat da Kangjeng Nabi apal. Kangjeng Nabi kan tidak menyebutkan tahunangan, ciri-cirina hungkul. Alam kubur Kangjeng Nabi apal dibukakeun ku Gusti Allah, ja ilmu nanti Gusti Allah. Terus mun Kangjeng Nabi nyaritakeun alam kubur, nu meunang kanikmatan, nu disiksa, siksana jeung macem-macem, kemudian engke mahsyar dibayangkeun, dibukakeun ku Gusti Allah, digiringna manusia ti unggal nagara ka mahsyar, ngarangtung timbang amal, nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, nu ujung-ujungna nu baragus ka salorga, anu garoreng ka neraka. Di nerakana aya anu abadal abidin kafir, musyrik, munafik, aya anu ngan sakadar dibersihan doang engke bakal asup ka sorga. Apal kabeh Kangjeng Nabi, teu kudu maca, teu kudu nulis. Haji Rusdi jeung Haji Masuri mantak nulis bege lantaran mun teu ditulis jana mah teu bisaeun. Jeung poho sakitu ditulis ge poho bae. Kadang-kadang tulisannya teu kabaca ku nyana. Parah jasa. Tulisannya isi tulisan saha cenah ieu? Teu kabaca. Di bebeja ka anakna. Ieu coba macakeun. Isi tulisan nang leungeun apa nang suku bah? Tulisan abahna pan tadi hina eta. Ya Allah ya Rabbi. Terus mentak ulah sok ngadahar ceker kotor. Baheula mah ku ibu urang ku emak ulah ngadahar ceker. Jore nulis. Geus bapak sia jore. Nya jore nulis jore beungeut bapak sia mah. Sok acak-acakan tak emanya. Tah, ulah sok ngadahar ceker ulah. Naon bae atuh ya tunggir ulah. Ulah. Naon atuh mah jangjang sia. Abe bisa kikiplik. Asal anak tadi diberi jangjang. Ping yang abah. Mentok cek emak. Ai anak mah hulu. Jangjang tilok teh bener diberena. Mentak kos kieu ye pembuktian eta. Tilok dibere mentok. Ai kula mah baheula ku ibu dibere mentok mentak ngeunah. Sok ajutunya na masak. Haji Masuri mah jangjang bae diberena. Atuh eta kos kieu tunggir ge ulah. Tunggir mah tulangan ngeunah yang abah. Teh para jamaah kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Ya Kangjeng, nah lamun cekas hatena teu mamawa dunya, cekas hate teu mamawa makhluk, cekas hate teu mamawa kahayang jabatan, cekas hate teu hayang salian Allah. Oh di jero hate anu nyangkrungan hiji Allah bakal dibukakeun ku Gusti Allah ilmu-ilmu nanaon. Hayang sugih tah kuncina. Maca kitab tah geus baca. Hayang naon bae pokona asal cekas arte urang. Aya awewe geulis ku batur teu bisa didongkel ge teu bisa. Urang cekas hatena, urang embung kan ka nyana lantaran cekas hate nyana nu ngudag-udag urang. Gitu ngomong mah mantap bae. Ya Allah pernah melet gitu manjur Haji Masuri mah. Ya beak mobil hiji. Sia aja lah beak mobil hiji bobogohan. Njat bantu mah tilokos kitu. Boga kenek Haji Arab ragag. Kenek duanya nah Haji Arab jeung Dulgani. Hiji Haji Arab ragag atuh supir terus baik bareng turun kenek mana? Haji Arab teh sesa. Untung hirup kene sok adzan Jumat teh kenek nyana. Cuman lamun dibuka ieu na barared kabeh urut ragag. Nomor kedua Dulgani. Ya, begitu dek ka Garut cak nyana teh ka Dulgani kenek ban. Kenekna kenek profesional eta. Loba laga jasa. Itu loba laga ban nyana mah. Dul. Pinuhan bensin ka Garut, oli pinuhan. Dek ka kula maksudna ka ditu. Waktu Dulgani mah siap jasa bensin di pinuhan ka oli punyana dibuka heula handapna dibuka dibersihan punyana sok bengkel kan ngaranna aturan mah bengkel ima lain panyana mah lain bengkel kunaon dibuka tuh handapna bauda buka kunyana set beres wah bersih katana ieu kesian kunyana oli set beres beja siap bos beres bos Enuh langsung isuk-isuk berangkat datang ke puncak drogdog mobil guna dia drogdog drogdog aduh barang kasih situ ya boh horeganan oli murna tadi dipasang aduh ini buka kenek parah nah itu Dulgani sesa keneknya nah tuh tak kesah belum nyaritakeun nyana mah geus eueureun-eureunna. Maksudna emangnya mah kos kitu. Rulah oji teh rulah oji. Eta teh hadam nyana. Kunaon ai hadamna sugih ai nyana henteu. Tah. Ieu hiji kolbu ye. Ngebersihan kolbu tanpa terkecuali sahabat. Apakah eta kiai, apakah eta ustad, santri, pedagang, pejabat, presiden sekalipun bisa ngebersihan hate. Ya Allah ya Rabb, naon bae kadeuleu. Disebut mukasyafah. Mukasyafah teh dibukakeun hahalang hijab segala rupa katempo mah. Eta lah model para wali Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mun kapangijengna naon langsung katebak bae sebab mukasyafah katempo gurak-gerik kolbu kitu kene. Syekh Maulana Hasanuddin mukasyafah, Syekh Maulana Yusuf mukasyafah, Syekh Maulana Mansur mukasyafah nu aya di urang atuh eta pandongengna Syekh Syarif Hidayatullah teh bapak Syekh Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin itu diinstruksikan babat Banten dilaksanakan hebat. Satu ketika Syekh Syarif Hidayatullah nyabalah ke anak itu nyaba geus beres mere ilmu alhamdulillah nyana balik. Begitu balik biasana kan jalan darat ieu mah jalan ke laut. Abah dek jalan laut cek Syekh Syarif ulah bah cek Syekh Maulana Hasanuddin jalan darat bae henteu lah abah dek jalan laut bae lah abah ngeunaheun di Banten langsung Cirebon kan ngeunaheun
cek Syekh Maulana Samdin bah cek ulah mah mendingan jalan darat bae lah ulah jalan laut terus doana bae balik berangkat set jalan laut Masya Allah ngaguling parahuna kapalna kena badai ngeguling atuh Syekh Syarif Hidayatullah langsung dibebet sarua kabeh nyana boga ilmu batur mamaraot nyana langsung napas da ditahan set muncul ke luhur plek napak sancang di luhur laut Syekh Syarif Hidayatullah ngan teu bisa lempang sebab asal napas kelem ke napas angkat di ngabah di luhur asal napas teu kuat kelem ditepuk si babacaan hese nah Syekh Maulana Hasanuddin pan langsung kitu plek bah cek lagi ulah jalan laut ieu kan silaka bah ayo gadi diakep ku kula aduh hadana gaya sia cenah tuh diakep terus langsung jalan laut set lompat sing cepet atuh jak jana ulah lempang kieu terus digas langsung perem set hibar datang ke Cirebon coba Haji Masuri Haji Bahri atau ulah waka di laut bebeneran heulanan lahnya ulah waka maning kuku cuprakan di empang bae heulanan coba yang nyawa kuku cuprakan di empang babacaan mah saeutik la ilaha illallahul jalilul akbar la ilaha illallahul jalilul akbar 3 kali ulah napas baca deui la ilaha illallahur rahmanur rahim la ilaha illallah 3 kali napas 3 kali ulah napas dibaca deui la mal baca ku aing gitu engke sian nyobaan hiber ya ieu jerus diperda ku kula dibere tah coba baca perem nyana ti luhur ka handap la ilaha illallah hayo guling atuh ngobrus lain hiber ngobrus abah kula mah pernah teh teu kajahoan eta ka Banjar ti dieu kok 2 jam heran kan ti dieu jam 7 8 9 10 geus datang ka Banjar zaman can aya tol supir Pasumantri gideg Pasumantri isi aing bingung jak cenah naik mobilna mobil kos Mazda teh naon tah ngaranna beureum warna sedan isi aing cek cenah isi kumaha sih kok jam 10 geus aya di Banjar tah heraneun Pasumantri eta supir orang Curug eta dibaca dik buru-buru ka Jogja jeung Haji Rusdi mamun kula teh jeung Haji Rusdi lancar asal jeung nyana macet bae ieu mah nyana mawa musibah mah heran tah iyalah kajian Nabi meme umur 40 teh dibere resep nyorangan lamun urang hayang wau jeung Allah can dibere hirup nyorangan can dibere resep sorangan mal jadi kudu dibere resep hirup nyorangan heula lamun geus dibere nyorangan resep karat nantak ka ibu-ibu ye ka ibu-ibu besi boga salaki nyorangan nah ye asana ye sarua jeung nu diceramahkeun ku kiai teh ye resepkeun masalah ieu nya teh antepkeun ku urang antepkeun sorangan diantepkeun kudu nyaho si pamajikan teh ka kahayang salaki oh ieu hebat teh diantepkeun menang 20 pesos seuri sorangan pan jadi kos kieu teh jadi kos kieu rek salah guru ieu mah guruna horenganan ti Gunung Kawi teu beres atuh nah ieu tetep urang mun boga salaki aya sorangan bae tanya Kak bagaimana ieu sorangan bae emang hayang naon ente si teh hayang naon sugan si hayang naon si hayang nyandung kula mah ridho Kak mumpung hirup kene jeung mumpung ora kene jeung kakak mumpung maju dek iraha deui mobil urang boga imah geus bagus usaha atuh geus tah ieu mah dek iraha deui ngamalkeun ayat rubaa teh rubaa sok aya kan dina aya nikah teh sok dibaca ayatna teh naon gara
Fankihu ma fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Henteu kakak nyandung. Ayo kurang mah ridho henteu geuneuk malet mah kula mah ieu ridho jasa ridho. Malah dianter ku kula. Salakina bener tah sia. Tah ieu. Ya, bener. Horeng mancing pamajikanna bisaan. Horeng hayang nyandung, gede lagas ya. Tungtung kamu orang dicarekan. Ya Allah. Ieu mah kieu, cak salakina bisaan tapi cak Haji Masuri. Saya Haji Masuri mah ya. Aing mah ieu sebenarnya mah lain naon Hajiwati. Ngalaksanakeun parentah Allah. Haju menang ilham. Oh, hebat. Nabi kapan Nabi boga wahyu. Aing ge meureun kulantaran di masjid bae ieu. Jadi beureun Allah mere ilham, cak ilhamna teh aing kudu nyandung kumaha Hajiwati. Aku gak salah. Cak Hajiwati aya bener-bener ilham mah. Ngan aing ge ieu cak Hajiwati. Kebeneran tah kamari dibere ilham ku Allah, kita ngampak hulu sia. Wah, gaduh ilham teu beres ieu mah. Ayo sia, aing ge boga ilham cek nya. Wah, geus cak Hajiwati geus. Gaduh ilham teu beres mah kos ge mah ya. Atuh, aya deuk nyandung ulah bebeja Haji Masuri. Tah mah kos kitu mah rahasiakeun. Oh, dirahasiakeun pernah geus dirahasiakeun, tetep ka ambe. Ka ambe, beuh, Intel Pasar Kemis mah serse teh sakana nu maot. Suta. Atuh eleh ku Hajiwati mah. Suta mah teh serse lah sama ku Hajiwati mah irungna seukeut. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu Kangjeng ye. Datanglah ka umur 40 tahun. Masya Allah, hasil daripada uzlah Kangjeng teh membawa buah turun malaikat Jibril alaihissalam. Ditangkep Kangjeng Nabi. Ya Muhammad, Iqra. Cek Kangjeng ma Nabi Qori'in. Iqra. Baca. Ma Nabi Qori'in, kula teu bisa maca. Iqra. Ma Nabi Qori'in. Kakarak dibacakeun ku malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Didinya malaikat Jibril langsung ngalepaskeun Kangjeng, langsung kaluhur hibersat ngegeter-geter Kangjeng. Bayangkeun ku urang di luhur gunung nu sakitu luhurna, nu kula tahun 2000 alhamdulillah pernah naik ke gunung tersebut. Masya Allah karim luhur. Didinyalah Kangjeng pertama diturunan wahyu anu kadenge ku urang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah. Zammiluni zammiluni. Cek Kangjeng teh rurub kula rurub. Pamajikan Siti Khadijah gelis di Siti Khadijah, bangsawan di Siti Khadijah. Masya Allah sugih di Siti Khadijah. Majehna orang boga pamajikan hayang tanu kitu teh. Ayang teh mengaji mah haji we lamun aya nu kitu teh awewe rangda bosal umur 40 tahun. Gelis bangsawan, turunana bagus, haju sugih, haju hayangeun jasa ka Haji Masuri daek. Tuh, daek jasa jagana. Dunya na boro-boro nu kitu simba ge daekeun. Orang Tegal ge nya terus bae. Ya Allah. Ayeuna orang Brebes. Orang Brebes mah pancarang nu hideung, carang nu putih. Itu pegan ngangon bebek kan Brebes mah itu. Tah eta kan lo. Cak orang Brebes teh bo enak aja tuh Kiai. Nih kulit saya putih padahal hidungnya lagi saro. Tah Kangjeng diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Berjuanglah Kangjeng, Masya Allah. Bayangkan ku urang perjuangan Kangjeng.
anu tatadina sesembahan orang Arab saat eta kadele pangeran teh bentukna batu ku Kangjeng Nabi teh tita ulah nyembah ka batu kudu nyembah ka Allah sementara pangeran nu kadele batu kita ditinggalkeun kita nyembah ka nu teu kadele endeu kumaha teu puyengna sesembahan orang Arab saat eta teh kayu anu kadele kan kayu teh anu geus ratusan tahun dianggap ribuan tahun berkaramat eta kayu teh dianggap pangeran ku Kangjeng Nabi dirobah ulah nyembah ka dinya tama makhluk kudu nyembah ka Khaliq naon teh tantangan gede ka Kangjeng sementara orang Majusi menyembah teh ka seuneu anu geus teu pareum-pareum ditiru ku unggal daerah seuneu tersebut teh disembah Kangjeng Nabi lahir diangkat jadi rasul di tangan robah sesembahan tersebut ulah eta teh Kangjeng nu disembah mah Allah sang Khaliq eta mah makhluk naon teh teu piperangeun ngarobah model koskara itu perekonomian anu tatadina teh saha anu gagah eta anu hebat saha anu kuat eta anu menang dirobah ku Kangjeng melalui muamalah nu ku urang kuari dilaksanakeun riba lamun aya dua akad beda harga dirobah ku Kangjeng Nabi haram teh kos kitu naon tah teu piributeun ketika nginjem 100.000 dibikeun 80 tapi mayar tetep bae kudu 100.000 sabulana naik tambah 20% atau 30% eta teh baheula teh kos karena itu ku Kangjeng Nabi diulah eta teh riba apakah teu piributeun ketika jelema marlabok ku Kangjeng Nabi diharamkeun apakah teu piributeun ketika zina hambalayah zaman jahiliyah mah awewe teh teu barake calana ngan make baju kurung doang ketika Haji Masuri lempang nyana ngangkat ya endek kumaha coba dagang teh karari itu baheula mah masyaallah lamun Haji Masuri hirupna di zaman baheula atuh kos kitu nya lagi begitu diangkat endek siap eta ya Allah ya Rabb inilah tugas Kangjeng ngeuweuskeun pangeran nu kadeuleu berbentuk makhluk tita ka Khaliq nu maha qadim ngeuweuskeun muamalah ribawi anu kudu ditablegkeun ku Kangjeng Nabi naon teh teu piributeun perzinahan jeung pemabokan nu sakitu luar biasana kita dieuweuhkeun Kangjeng Nabi tapi teger jeung tenang bae sebab dibere wahyu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngahareupan jelema-jelema nu dangkal seperti eta nu mantap mulai ti kalangan handap heula nu iman teh ka Kangjeng mulai hiji dua bangsa kakentong nama Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan berikut Abu mulai har hese teh nu garit eta lah bibit-bibit ti perangeunana bayangkeun ku urang ngarobah sesembahan atuh lain leutik-leutik masalah. Nah, kemudian Kangjeng Nabi 13 tahun Kangjeng Nabi berjuang di Mekah, alhamdulillah berhasil dengan insan optimal. Kita hijrah ke Madinah, di Madinah 10 tahun atau 11, maka wafat Kangjeng Nabi teh di Madinah. Geus lamun hijriahna 570 lahir tambah 13 teh 40 tahun jeung 13 tambah jeung 10 tahun jadi seberapa? Berapa ratus? 34 bener tante sih aku masih salah bae mah hitungna jadi 600 tahun Masehina tahun Hijriahna tahun 11 sebab timimiti hijrah ke Madinah disambutlah Kangjeng Nabi ku urang Madinah nu kamari dicaritakeun Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da barang
tala'al badru alaina tala'al badru alaina, datang muncul datang al badru Kangjeng Nabi nu caang, Kangjeng Nabi nu kasep banget, caang banget, kasep kolbu, caang kolbu. Badru lir teu beda jeung bulan purnama. Kangjeng teh datang alaina ka urang, cek urang Madinah, tala'al badru alaina, datang min saniatil wada, ti arah saniatil wada, kampung datang ngaranna kampung saniatil wada. Wajib syukru alaina, wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama. Mada'a lillahi da'i, ya Allah, ialah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama. Nu mantak cek Imam Ja'far mah, cek Imam Ja'far, anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam anta syamsun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe. Anta badrun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama. Anta nurun fauqa nurin anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya. Anta iksiru anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad. Anta misbahu sudur anjeun teh seperti lampu penerang jiwa. Oh hebatnya saya Imam Ja'far Al-Barzanji ketika peting poek panon poe nyorot, ya Allah ya Rabb. Haji Masuri kadeuleu, Haji Wati kadeuleu, Haji Rusdi kadeuleu, kah kasepna teh kadeuleu. Nyana teh asa kasep bae cak nyana. Wallahu alam cak halayak rame mah. Tuh Haji Bahri bau jangan geus kota tangkoteteng bae mantap kaeng nyandung yang ngarasa kasep barang di deuleu ya Allah. Sakitu kaayaanana. Pas-pasan. Teh Kangjeng mah ya malah anu ngabandingan. Kangjeng Nabi mah moal anu ngabandingan anta syamsun anta badrun. Tapi eta malah panon poe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat. Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya, bisa nyaangan kolbu. Kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha? Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9. Begitu ngaputan lampuna pareum, otomatis jarumna ragag plek. Bingung Siti Aisyah, lampu pareum jarum ragag. Cek Siti Aisyah teh kumaha ieu neangan jarum besi katincang teh diklami ngomong teu kuari. Wah teu kumaha ieu Kangjeng Nabi jol Kangjeng Nabi Masya Allah kamar caang katingali Siti Aisyah na katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna. Kangjeng Nabi senyum-senyum memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang tan lampu pareum katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan anta syamsun anta badrun. Urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpeg bae poek. Ya Allah ya Rabbi eta mah pembawaan meureun nya moekan jagat. Ya kari ya Allah Kangjeng mecaang. Ieu nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi talin eta nyorot fi dunya wal akhirah. Ieu kabeh cacaang Kangjeng Nabi, aya dunia cacaang Kangjeng Nabi, aya urang cacaang Kangjeng Nabi.
aya akhirat cacang Kangjeng Nabi, aya surga cacang Kangjeng Nabi, aya neraka cacang Kangjeng Nabi. Moal diomongkeun ku Gusti Allah, hadis kursi diucapkeun ku Kangjeng, laulaka lama khalaqtul aflaq, mun teu aya anjeun Muhammad, mun teu aya anjeun Muhammad, kaula moal ngadamel jagat raya. Berarti jagat raya teh cacang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu paling hebat cacaan Kangjeng Nabi, tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng, pinter. Nu bengkok sorot ku cacaan Kangjeng Nabi jadi lempeng. Nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaan Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran. Nu paling hebat mindahkeun tina neraka ka sorga. Ieu kan luar biasa. Cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok. Di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok, dalang aya di Cilongok, anu sok ditiup oe teh naon eta? Naon trompet naon eta ngaranna? Trompet katangganya aya di Cilongok. Ayo coba naon eueuh. Pokona Raja Gapleh di Cilongok, Raja Remi di Cilongok, eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lain lalagaan keris daga atuh bisa dicokot ku urang. Waktu lamun bulan mulu deta di Pandian keris Haji Masuri, keris Haji Patin, pohara. Tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi, ya Allah keris dipiceun bunyan, tersegala dipiceun. Ih, ku ari baru di Cilongok geus eueuh nu mabok, geus eueuh nu main remi, eueuh nu main batur remi teh naon kana? Naon kana? Gapleh tuh siapa nyawa? Jahoan jauh berenya. Tuh ya, koprok. Kasih orang tuh sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu tatadina di neraka kasorot ku sinar tinggalkeun. Jadi ka surga. Lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng, aya nu nawaran ka urang ye, nu nawaran ngridit. Menawaran kreditan, lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek. Tapi nu geus kasorot ku sinar Kangjeng, heuy, haram neraka jahanam. Tah lamun nu ngridit can kasorot, lamun nu teu ngridit kasorot. Misalnya jam 10 beuting, aya sinar remeng-remeng, jol aya awewe. Lain cara urang etek lain. Etek mau malah nu geulis. Kawaron malah nu geulis jore. Nah, carang nu geulis timbul ti kawaron carang. Lamun kitu mah Cilongok mantep. Gareulis urang Cilongok mah. Tapi lain penduduk asli. Tah, geulis misalnya ye. Aya we geulis lah pokona kurang mana bae. Ya seungit nya geulis. Datang misalnya ke Haji Masuri. Hajunyana buka bajuna, buka jadi buka, kutangna dibuka, waduh, haju sempakna dibuka, ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri, ceknyana abdi rangda, ieu mandek sodakoh bae ka Mang Haji. Nah, kira-kira buat Mang Haji kira-kira, mikir ceknyana, wah sinar leutik, aduh. Anak buah Haji Patin kos kieu ye. Henteu tegas teh, bong gitu kan. Cuma mikir-mikir cenah. Parah. Berarti jerona mah hayang. Awak aya ban dicabut di masinar. Nah. Moda mikir-mikir kene. Coba ka Haji Bahri. Saya datang aja. Geus ditihela bae. Wah, ieu mantep cenah ieu mah. Barang disorotan ceknya ieu kula rangda geus aya barunan 10 tahun mah. Ieu menek sodah bokobe ka Mang Haji Bahri. Langsung ka dieu sia. Tangkep. Oh, sinaran jasa tah mah. Aduh, komo ka Dulgani mah. Dulgani mah kakarang can dibukaan mah geura buka. Oh, tah mah kumaha orek koros. Atuh beres. Eta lamun sinar. Tapi lamun aya sinaran nyana datang, ada apa ibu mbak? Ini saya mau sodakoh. Sodakoh apa? Sodakoh diri saya gratis lillahi ta'ala. Budak gratis lillahi ta'ala. Begini mbak, saya kan udah ngaji mbak,
sebelum nikah ini kan haram. Padahal mah ino geus kieu bae. Si badage keong bae, haram mah haram, tapi kok itu bangun. Urusan bangun mah lain lagi. Midnight ya. Teh aya mah aya sinaran moal kajen kuku mage. Moal. Tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundi. Bener kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho. Seputar para pengusaha nyaho insyaallah. Lain lalagaan nyaho. Ieu nu ngaji teh ngaji aya bos. Bos ngaji kuari. Babaturan anak keluarga Pak Harto ngaji kuari kadi nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan. Wau kabeh. Bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai. Enggak ada. Wah saya tahu cenah kalau kesini si Azim nyaho nyana. Sebab babaturan nyana. Wari gaji tah. Nyana nyaritakeun anu wah di negara mantak acak-acakan emang kumaha. Nah, lamun kukula dicaritakeun ngan kajeut temu urusan nyana. Nu penting mah urusan urang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang saenggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi, nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga. Tidak terkecuali pokoknya mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana baik mudah-mudahan nu can iman supaya iman nugas iman supaya mantep nugas mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot padahal zaman geus 14 abad masih keneh nyorot. Masya Allah sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran. Atqal atqiya, asfal asfiya, azgal azkiya, eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu iksir teh lamun bentukna kayu, lamun urang boga kayu eta urang peureum hayang ka Cirebon dicekal ku urang set urang bisa hibar ka Cirebon. Iksir urang teh cicing hayang ka Singapura langsung cekel set langsung teh kudu make lain air ragam di Karawang teu kudu ieu mah lain mah teu kudu ieu mah kayu iksir cekel urang beungsa langsung cak ka Singapura. Haji Rusdi teu daek balik di Singapura. Eueuh nu make samping di Singapura. Di Singapura eueuh nu make samping, eueuh nu make jubah di Singapura, eueuh nu make calana panjang. Awewe kabeh make calana pendek kabeh, aya nu make sempak. Haji Masuri eta Haji Rusdi teu kicep-kicep sugan teh keur naon? Pokona didalegan bae. Hei, sia kunaon teu kicep? Itu barang di dalam Masya Allah nya paruti nya baragus teu ditutupan di Singapura mah nya nang geus kajakan deui ira cenah kieu ka Singapura deui naon sia dek jarah lain jarah sia mendek deuli eta ya Allah tah kalau boga kayu iksir cekelan hayang urang dagang nyekel kayu iksir dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat ganda. Nah nanyakeun tangkal aduh geus tinggalin zaman geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir iksir Masya Allah urang bodoh cekel kayu iksir baca Quran bisa baca. Urang bodoh teu ngaji teu naon boga kayu iksir maca kitab bisa. Iksir mah mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli. Tah lir teu beda jeung kayu iksir
jadi serba bisa Kanjeng Nabi mah katukang nyaho kaharep nyaho. Masya Allah karim jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sayyidina Ali. Tadi Ali panggil Ali mah teu aya. Ka mana Ali? Di dibere bendera. Muriang naon? Nyeri mata tidak ka dieu. Tak ka dieu di pasangan bendera bener matana bengkakna luar biasa teu bisa neuleuk Sayyidina Ali teh. Ka dieu Ali ciduhan. Wah, usap ku Kanjeng set mata. Masya Allah. Cak Sayyidina Ali leuwih bengras kibatan memeh muriang mata. Kuari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri. Hayang nyaho coba, mun teu buta bisa. Ulah usap-usap lah Haji Bahri. Ah tukang Kanjeng Nabi mah lain deui ciduhna set, usap. Masya Allah. Coba ciduh Haji Bahri. Ah, usap. Kan jadi kieu cenah ieu. Da tadina mah aya remeng-remeng mah. Kok ada jadi poek kan salah ngusap. Aduh. Nah, ieu lah iksir. Lamun urang hayang kayu iksir babari nyambat Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi teh iksir. Cara nyambat ka Kanjeng Nabi baca sholawat ka Kanjeng Nabi macana sapoe sapeting 4444 tuh meme berangkat geus olab itu mau jadi kayu iksir paling ya kayu asem kayu asem iksir ya Allah ya Rabb. Nah ya iksir baca kurang sholawat ngan cara maca sholawatna kudu ridho karena papastan Allah. Carana sakitu maca sholawat Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Eta tah terapkeun coba. Urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik ulah inget ka pamerena inget ka nu merena ridho Gusti. Tah urang dibere sehat ulah inget kana sehatna tapi inget ka nu mere sehatna Gusti nu mere sehat ka abdi ridho dibere sehat ku Gusti. Ketika dagang urang maju ulah neuleuk maju dagangna nu dideuleuh nu mere dagangna ridho Gusti. Urang ku harincan kawin haju dikawinkeun Gusti ulah neuleuk pamajikanana tapi neuleuk nu merena Allah. Lamun neuleuk ka pamajikanana bosen urang. Bosen nya gede pangelintu sabeca teu mahi atuh tapi urang inget ka nu merena bakal deudeuh jeung nyaah. Kitu Haji Masuri boga pamajikan gelis ngan capetang teuing atuh can datang geus ditanya eta kan capetang teuing ngaranna. Nah eta takos kitu tah ulah neuleuh etana neuleuh nu merena ieu teh pamere Allah ridho urang boga pamajikan kunyil eueuh dagingan mun kaluar di udag-udag anjing pajar tukang. Lamun urang neuleuh etana urang bokal bosen tapi urang neuleuh ka nu merena Allah Gusti ieu teh makhluk Gusti nu dibikeun ka abdi jang ngabaturan abdi salillah hirup di dunia abdi ridho Gusti sanes ka ieuna ka Gusti nu merena ieu teh geus aya ti papasten Gusti. Masya Allah babari tah ngomong mah babari hayu coba ridho eta bagus itu kuari urang diri urang kos kieu urang ngaca Masya Allah alhamdulillah Gusti abdi didamel makhluk ku Gusti teh makhluk nu pangmulyana abdi ridho Gusti sanes ka diri abdina kanu merena Gusti maha kawasa jeung maha sagala-galana. Tah ieu teh kakarak urang ngaridokeun ti Gusti encan Gusti ridho ka urang lantaran jam geus jam 1:30 teh jadi teh anggeus dibae iksir ieu iksir teh geus dibae wah taun hareup asana ieu mah ieu kakarak datang ka ridho doang tah encan ridho urang ka Gusti ridho Gusti ka urang bakal dicaritakeun ridho Gusti ka urang teh kumaha emang sebenarnya ridho Gusti ka urang jih atuh lamun Allah teu ridhoeun ka urang emang kumaha disiksa ya urang tapi Allah ridho. Nah sababaraha macam ridona moal kabahas 11:30 asana sate tiis sate tuh Haji Rusi mah geus julak cileuk bae nya mah lain deuk muludan deuk ngadar sate. Tah ieu ridho Gusti ka urang
ridho urang ka Gusti sarafna maca sholawat nama neuk sabaraha bae tapi lamun geus bisa ridho Gusti ka urang ridho ka Gusti Masya Allah ieu bakal jadi iksir urang dok contoh iksir hari eta aang nu bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur tahun 81 nyana nyaba ka Garut naik hardtop supirna supir cak supirna ulah jalan dieu ang jalan dieu mah eta jembatanna nuju di omean jalan dieu wae cek ang urang jalan ditu wae tebih ge wios Cianjur ya Cianjur sih mah teu bisa bahasa Cianjur nya mah bahasa dieu bae de ka mana sia asana seueuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia dilegeg anjing sia ngadenge ngomongan orang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep awas ya ayo Garut mah lain deui Garut mah mantep tah cikaan teh jalan deui wae ih jembatanana nuju di omel wios sanes wios kitu janten teu aya papalangan teu tiasa ka ditu wios cekan deui jalan di nya bae atuh supir terus wae ge waduh cek supir ieu mah ngubrus kabehan urang mobil ieu hartop datang tah aangna kan peureum bae nya terus ieu jembatanna putus terus gas ieu sanes gas kitu tah ya jembatan gas segala gas cak supir teh aing kuari paeh ye gas pokoknya tuturkeun ka aang bae digas ku nya set hiber mobil hiber aang geus kieu bae geus beres eta entos jebrang entos ah bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir Masya Allah kan lamun dicaritakeun seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lalagan ulah dicaritakeun di Tasikna ti Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu arah istimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang tah encan ieu bahana bangsa 2 jam deui karek geus ka iksir ngaji 2 jam deui lain kajen kitu tah ieu insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksir wa wali anta misbahus suduri ngal jadi kakarak naik datang ka iksir teh korenganan urang ngemat nu boga iksir ya ne Kangjeng Nabi syaratna urang kudu ridho urang ka Allah Allah ridho ka urang ya Allah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan urang kabehan baroga iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang deuk maksiat jadi urang embung kana maksiat ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieulah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh lalakon iksir lamun kukula dicaritakeun iksir nu dicekel ku Kangjeng dibikeun ka Tuan Syekh aya bahasana ya Gausal A'zam ya Gausal A'zam aya 40 bahasa ya Gausal A'zam ialah iksir panjang teuing dongeng kadinya nu jelas mah malam ieu malam terakhir kula diamanatan ku Haji Rumdani adik kula ku Haji ieu kan terakhir rada panjangan cenah final caknyana mantak ge terakhir jadi orang jam 1 kurang seperempat dicukupkeun sakieu lalakon iksirna ke urang sambung deui tahun hareup ngaji mudah-mudahan panjang umur catat iksirna datang ka mana tadi ridho ge tinggal nyaritakeun ridona ridho urang jeung ridho Gusti aya dongeng-dongeng ridho anu luar biasa mengenai iksir
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.